Tah kapungkur mah Bapak Abdi Pak Ujang Muhammad Noh udur dioperasi di hiji rumah sakit non Islam atau dibius dina bade sadar tengimpen kadongkapan jalmi sok cenah lamun hayang salamat mah geura tuturkeun yo baca syahadat cenah ari syahadat teh kieu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Isa Allah kada ge Isa Allah atuh urang mah da syahadat teh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ari eta mah dipapatahan ku makhluk halus di rumah sakit non Islam teh kitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Isa Allah embung ari Isa mah nabi da lain Allah kitu makana begitu sadar teh astagfirullahaladzim gawat teh tuh hayang buat ka bumi makana lamun aya jalmi maot di rumah sakit anu sanes islami teh aduh bahaya teh aya anu nyesatkeun ya pangalaman Pak Ujang Muhammad Noh di Waduk Dharma almarhum pengalaman kumaha pemasani baru di Pelabuhan Ratu pernah ulin di Pelabuhan Ratu balik naik angkot turun di Jayanti teh aya para eman turun ya ilaha illallah pada jalan turun teh ujang teh ngaleungit aya jalmina jika emban para eman nya bajuna seragam Rok Kidul para eman nya Rok Kidul nya seragam bajuna mah eta tahun sabaraha eta tahun sabaraha tahun 85 la ilaha illallah mangsani langsung nama kejadian saksi tahun 85 aneh pernah sing para eman pate masihan artos kasih angkot teh pate jadi kalakai daun cau jadi kalakai daun cau nya terus amangan di itu di Pelabuhan Ratu abi teh naik angkot anu jurusan Pelabuhan Ratu Cikadu turun teh para eman turun di Jayanti megat tadina megat heula megat teh bareng geus angkot di itu di Pelabuhan Ratu teh tapi nya darongeng teh itu ngadarong abi orang Bandung hungkul baheula jadi emban nama cari cing wae cicing wae ke depan para eman teh ting 7 rupana sarua ada mana ke bajuna sarua oh rupana sarua bajuna ge sarua la ilaha illallah eta baheula eta ke zaman baheula keur ngoranya nomanya pasantinya nomor gawe di Cikadu Citarik Sukabumi hebat tah pengalaman teh nya nomor pasantinya nah hari di Waduk Dharma mah rame lauk teh yo pokokna mah lamun urang mancing di Waduk Dharma aya milik mah waduh kenging gitu tah masuk aya makhluk gaib teh sok aya lauk saageung parahu pernah aya nu mendakan mancing ya Allah ya Rabbi saageung parahu warna teh hejo sampai lumpat teh eta nu mancing pura perot lauk na gede doreg ari lauk gede sagede parahu mah paur bukan mah lauk kriwa teh mah laukan cerah hejo aya tandaan minta tumal nu kitu masieun pokona mah bayangkan deui sareng pengalaman mah unas bade ka pasar wengi-wengi lah sekitar tabu duaan rencangna tuh sami-sami istri duaan parapah ari palebah wetan Waduk Dharma aya anu nangtung nganggo duduk poe cetok kitu tah mawa tongkat kitu tah mawa tongkat yo menta huno cenah kitu tah menta huno atuh berambang wae lumpat ari menta huno teh menta udud atuh lumpat eta mauna sareng rencangna teh aya menta udud ka awewe salahan menta udud mah ka lalaki tah udud surutu menta hunu ternyata aden-aden mah. Tapi itu tah pengalaman di Waduk Dharma. Menta hunu